Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke. Gua hari aing deket siatip. Saya latihan tenang bebasalan atau nu disebut bahasa internasional mah bahasa prisek. Free kick meureun, Met. Oh, eta sono bae. Beda lah, Met. Ulah berarti protes diberi kartu kuning cak koeng. Sia Jo, biasa sia jadi kipernya. Deal, back, sia jadi pagar betis. Oke, Met. Kamu met. Kasubek mah henteu pantes jadi pagar betis. Kasubek mah pantesna jadi pagar kebon. Nyambung cenah Benjo. Nyambung lah kasubek, dia kasubek mah kos tunggul awi. Eta sia Maedan. Bener sih, Bek. Ini parah ini. Iya masih salah-salah telin dulu nasi Benjo jeung si Sandil. Heeh. Oh, kenalkeun aing Mona alona si Memet. Oh, salah. Ngomong-ngomong keur naon ge di dieu? Neangan si Sandil jeung si Benjo kamarana meureun. Oh, Wadidaw, ai si Mona tuh jeung sanya. Tangan ah. Mon, sae tak gurih-gurih amat dong sia. Iya, si Sela dulu si Sandil jeung si Benjo. Oh, anu janda teh nya aing ngarange ti budak mah. Oh. Waduh, menang meureun kenalan. Dadai, duda terkece di kampung ieu. Sela. Waduh, sedap jasa Gusti. Aduh. BTW, menang meureun, duduk di dinya di tengah-tengah. Kelar meureun. Ih, hang dipotongkeun mah eta beheungna. Teh sia, mona galak amat. Emang beung aing kayu garing, main potongkeun bae. Lagian sok macem-macem. Sel, mending urang neangan budak bae hayu. Hayu atuh. Mona, Sela, daripada sia nengan budak, mending ka imah Mang Dadai urang ngebaso. Mang Dadai kan jualan baso. Gratis ento ye. Gratis dong, buat cewek arimut bang sia mah. Kumaha Sel? Gaskeun sih aya masalah perbutangan Mamon. Heuh sinya. Honggeus hayu Mang, let's go. Asik. Hayu atuh, gaskeun. Naon sih ulah macem-macem. Nyaho kot-kot leungeunna Badung. Oh, maaf, Tom Tri. Hayu ge, hayu. Geser kiri. Kiri. Ulah loba teuing. Terus kiri. Ulah berlebihan. Terus titik deui. Luruskeun. Luruskeun titik. Kiri. Nah, luruskeun. Ieu kami geus lurus, Jo. Nyaho. Buukna nu diluruskeun mah. Atuh si Benjo ieu mah pabrik. Medan alus ya mah. Jukumaha ieu geus encan. Geser deui heuti ka kanan. Titik. Tadi ke kiri, kuari tita ke kanan. Turutkeun be kumaha kiper. Nyaho. Turutkeun bae kiper. Kiper lebih nyaho. Bisa kabobolan pan gawang Benjo. Bagus Jo, kudu galak kiper mah. Aing bakal resep yo. Kiper kos kieu, ulang ngelawan saduan ka kiper. Oh, Met, oh. Gerak geser heuti ka kanan. Geser. Ulah berlebihan teuing geserna. Geser di. Ketik. Nah, Geus siap encan, Jo. geus kreatif. Oke, siap kabehan fokus. Woi, Subek, Mang Andil. Kok ngajut sih? Gol itu bolana. Atuh sia bola nerolong lalunan ieu mah teu beunang. Nyaho sebul sakitu doang ge. Ih, Lakukan Benjo. Gas. Emang salah kabehan ieu mah. Sia Sandil Subek bola nolong malah ngajot. Ajar berarti. Sia di Benjo bola nolong launan malah teu beunang sia mah. Met. Itu Mang Dadai jeung si Sela jeung si Mona da ka mana itu? Kalau aja. Sela, Mona da ka mana Saria? Anjing si Mona nang traktir baso ku Mang Dadai.
Oh, tah. Hodak. Atuh boleh ya, kami segala ditraktir. Oh, Mang Daday. Geus kadila geus ya. Nah, sih Mang. Kieu met. Oke, kabean sia ke ku aing dibere bakso gratis. Tapi di antara dua si Mona jeung si Sela kudu aya nu jadi kabogo aing. Oh, geus bebas, geura dipilih bae ke Mang Daday. Bener Jo, kajen si Sela jadi kabogo aing. Heuh, kajeun aya daekeun mah. Oke. Si Monage, ayedakeun mah silakan Mang. Asal kami ngebaso gratis be. Siap. Ke ku aing dianterkeun basona ka dieu. Si Mona mah jeung si Sela ku aing diajak ngabasona di ditu, di Maing. Oke. Oke. Ayo gaskeun. Ayo. Mon, Sela, urang ngabasona di Mamang Daday bae. Ayo atuh ge. Dak, engke jeung sarieu mah ku aing dianterkeun. Ayo beres kok. Mang Daday, kiraan kami lapar ya. Met. Tapi emang sia rela gitu lamun misalkan si Sela atau Alosia daekeun jadi kebogo Mang Daday. Lah, bek mustahil jasa. Si Sela jeung si Mona daekeun ka Mang Daday mah. Oh, menyebeukeun si Sela jeung si Mona ka jelema kos kitu. Oh, sinya. Oh lah. Si Sela mah hatena geus digembok ku aing dak. Sela mah pokona mah milik aing. Sela. Sih. Tompel horengan. Baso geus siap, paradis-ladisku. Nuhun Mang Daday. Iya, es teh manisna. Lamun besi kurang amis nginumna, tempokeun be beut Mang Daday. Pasti nambah amis kok. Ih, nu aya mun taber kami minum bari nempokeun Mang Daday mah. Teh sia, pira aku sampai sakituna Sela. Lagian seganteng ih kolot-kolot. Emang Mang Daday mah sakieu masih ganteng dong ari Noah. Makin tua makin ganteng kan? Ganteng naonna mah. Mang Daday mah anu aya makin tua makin kos bancet. Eta sia. Parah si Amon he. Nyaho dicipok ke koin si ambun-bunana ngebul. Serem amat heh. Geus mangga anterkeun baso budak heula ka ditu. Nyaho geus ka ditu. Onggos, tapi sia ulah ka mana nya tangguhan di dieu. Oh, jak kami geuning kadahar baso heula. Onggos. Tungguannya sayangku. Ih, bating-bating. Amit-amit ulang ala ka anak bebek aing. Mas Sandil, kasubek. Pokoknya ulang ngajlotnya. Jo, lamun kami tuh ngajrot bisi bolana ka luhur. Nyaho Benjo. Tapi lamun Mas Sandil jeung kasubek ngajlot, engke bolana ditorongkeun deui ka handaku ka Latif. Oh sih. Terus kumaha ge solusina? Kurang jelema ye pelatih, jeung pager betisna. Anggeus, aing ilu aing jadi pagar betisna. Aing ngedeng bolana bising dikadapkeun ku si Latif. Oke, boleh tah. Balik ka tukang jeleuk bolana. Bising bolana ka luhur sing ngajlot. Oh, Kan. Ayo Tip, dek laut mana sih ngagolkeunna? IPR jeung sia Tip. Oke, Met. Aing mah lewat mamana ge bisa, Met. Oke, Jo, siap Jo. Oke. Wah, Latif, haram jada si Latif. Met, tampura Met, sengaja Met. bohong Met, sengaja jangan eta mah, geus nyaho saya dihadap melendang bola ka hadap, sengaja eta mah Met. Ajar Met. Ajar Met. Ajar Met. Banyak ka pelatih ngelapin. Mendosik gitu. Malah ribut. Basok kois diantarkeun jo, hiji ewang jeung saria. Nah, mantep nih. Ya, si Mona jeung si Selana mana? Si Mona jeung si Sela mah ditunda di main keur ngadar baso. Aman budak mah. Nuhun basona yuk. Oh, tapi kajen nya si Sela jeung si Mona jeung aing. Aing daekeun mah. Nyaho. Oke, siap lah. Aing arek balik deui ka imah. Aing arek berkocin heula, tapi sia ulah ngaganggu aing nya. Awas ku aing ulah ngaganggu. Siap Mang Jombi. Dasar dakocan. Dokocan cenah. Ngintip Mang Daday heula yuk, aing mah nyaho be, hayang nyaho ditolak ku awewena, Mang Daday. Oh yuk, intip yuk penasaran aing Mang Daday ditolak mentah-mentahna.
Enggak dong, kada kebelan be, urang kada itu. Terus ira aya urang akan basona. Gampang ke bae dar baso mah dimaing bareng-bareng. Kurang kejuan supaya subuh, kejo loba dimaing. Nah, setuju dah asa benjoy kitu mah. Sunda men, nggak bakso di kejuan mah. Mantap. Wih. Geus beak ya basona. Heeh, Mang, mantep basona sedap jasa. Iya dong, bakso buatan Mang Dada gitu loh. Pasti sedap. Dia lebih Mang Dada lagi sedap kan? Setahun mah. Ngambun napas nage. Hangsur bocah ki kebo. Teh sia mona, sia manggeus dibere makan bakso gratis ge. Kudu bae ngeledek aing. Lagian. Geus lah mon ka budak yuk. Hayu ge. Keheulan kamarana meureun. Ulah SMK sudah makan kabur. Nang deui tuh mang jebeuteung geus seubeuh. Maturan Mang Dada di dieu. Mang Dada kesepian tahu. Ih, gila amat nempo biwirna. Sia ulah kemana-mana. Sia kan geus makan bakso gratis di aing. Sesuai perjanjian aing jeung budak. Sia di antara duaan kudu aya anu jadi kabogo aing. Eta sia embung amat aing mah. Sel, sia bae sel. Embung aing kesarua. Geus sia ulah laribut. Sia ayeuna sud bae duaan. Anu meunang eta anu jadi kabogo aing. Adil kan? Bung. Kau sunduk kucing-kucingan bae pakai sweet segala. Nyaho. Ulah herarese orang ku si Salil ku si Memet ge geus disetujuan kok. Tayang kami membuka kaboga aki-aki kieu. Hayu mon mabur lah. Moal bisa Mang ulah macam-macamnya lepasin lamun kami. Moal dilepaskeun ku aing lamun di antara dua sia lamun can anu jadi kabogo aing. Mang Dada geus teu kuat ngajomblo. Geus hayang geura anu penan. Mang lepaskan mau, lamun teu dilepaskan kami nek teriak ya. Teriak ka ditu mulai kunana. Tolong kami nek diperkosa. Tolong, kami nek diperkosa ku mancet. Ku Mang Dadai. Woi, ngomong nasi aku udah musrat. Ayo bisa dikebuat masyarakat ya. Aduh. Hampura Mang Dadai. Aduh. Kanjut aing betul sih mah di depak. Aduh. Mang, kenapa Mang? Jaga aing jo di dupak. Waduh, karunya amat Mang Dadai. Mang, 1+1 berapa? 2 jo. Ah, 1+1 makasih ya. Kabur Jo. Mang, nuhun basona Mang. Woi, bayar siapa itu aing ulah kabur. Aduh, aing mau itu menang. Pas itu dibayar rugi ya mah aing. Aduh, bisa bangkrut nih pacuan aing.